Ari wakil jeung anu ngawakilkeun luhur mana darajatna wakil jeung anu ngawakilkeun keke kumaha teh presiden jeung wakil presiden luhur mana nya luhur presiden bupati gubernur jeung wakil gubernur luhur gubernur heeh bupati jeung wakil bupati luhur bupati ayeuna rakyat jeung wakil rakyat luhur mana nya luhur rakyat berarti luhur rakyat bener berarti aing pangluhurna nu mata anjeun jadi wakil rakyat teh ulah para katangtang para katengteng gede babatok kareupeun rakyat teh da anjeun teh dipilih ku rakyat dijenengkeun ku rakyat hakikatna digaji ku rakyat tapi nah aing datang ka dieu make jeung dipepolotot kieu loba nu ngadukung sia euy aya wajarna kuring salaku lembaga anu paling tinggi nyaeta kadaulatan sapinuhna di tangan rakyat kuring rek nanyakeun laporan pertanggungjawab anjeun salaku wakil rakyat naon wae gawe si lain jadi wakil rakyat teh hah naon wae gawena ulah teh cerah dina mangsa kampanye anjeun teh mengemis-ngemis ka rakyat metasora mengemis-ngemis anjeun ayeuna hayang dipilih ku rakyat tapi anjeun geus gajedog jadi pamimpin jadi wakil rakyat kadang-kadang poho sia ka rakyatna kuring teh kita ngomong teh undang-undang sistem anu diomongkeun ku kuring lain ngomongkeun persoalan perorangan tapi aing teh ngomong siapa tapi mengapa sanajan si dawala bodoh teu sakola tapi aing apa kana kudu etik aing mau ngomongkeun sasa tapi aing ngomongkeun sistem ieu teh kumaha jadi wakil rakyat teh aspirasi kuduna anjeun jadi wakil rakyat teh yeuh dengekeun geus jadi anjeun wakil rakyat kudu mineng ulin ka kampung-kampung ulah cara mimiti keur hayangna ulin ka kampung-kampung aing geus ngajedog ka jeung ucang angin dina kursi tuh lain cek aing tutup cuna lajo tuh salah sahiji aspirasi ti masyarakat berarti masih kena aya kebohongan anjeun kebohongan publik ya menyir goblok euy wanian jauh maneh umalah mun kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing ya kuduna anjeun teh nguriling ka tepi wiring anyar celang ka pedesaan kumaha nasibna masyarakat bisa aya masyarakat anu teu dahar bisa aya masyarakat anu gering anu hese asup ka rumah sakit bisa aya masyarakat anu teu boga sumur bisa aya masyarakat anu teu boga pacul bisa masyarakat anu hese ngenyakolakeun budakna gara-gara biaya sakola apung-apungan tak ieu bagian mana salaku wakil rakyat pengabdian teh sok pengabdian teh buktikeun ka rakyat ayeuna geus jadi wakil rakyat ya sanajan anjeun dipilih tina partai A partai B partai C para HUA para HUB para PC geus jadi wakil rakyat di luhur coplokeun baju partai mah pengabdian ka rakyat kabeh sabab cing inget suara rakyat kadang-kadang jadi suara Tuhan bodak kekuatan naon maneh ka rakyat di mana-mana rakyat geus kahiji kabeh ditungtung kulon nepi ka tungtung wetan ditungtung kidul nepi ka tungtung kaler lamun rakyat geus kahiji boga kekuatan naon sia eueuh kekuatan anjeun teh eueuh so kuring maka dia teh minta laporan pertanggungjawaban anjeun salaku wakil masyarakat dunya salaku wakil rakyat anu ngawakilan aing ulah disebut ieu abong teh disebut wakil sia teh beungharna diwakilan ku sia mobilna diwakilan ku sia ai rakyat ge curug we hayo kurang kumaha difasilitasi eta ti rakyat
imah dinas mobil rupa difasilitasi anjeun masalah kuraki rakyat kari bener-benernya akar rakyat masa kitu sabab anjeun jadi wakil rakyat ulah yang diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha anjeun ngaistimewakeun rakyat mah. Iya sidawala lain rek ulin ka dieu tapi rek ngawiwirang para dewa ngalunturkeun wibawa jeung kumara dewa tuh aya dikitukeun nyeri we hate teu narima da kuring mah ngomong kieu teh berdasarkan data-data yang otentik berdasarkan kenyataan berdasarkan realita jeung dilindungi ku undang-undang bebas mengeluarkan pendapat di muka umum sapanjang teu ngarugikeun negara jeung bangsa. Ya, kuring teh sakalu rakyat demo batur ngarusak naon? Melemban atau ngarusak naon? Aing ngomong ngungkul. Aing marek nanyakeun pertanggung jawabna nane nepi ka mana nya ka rakyat. Teu bisa ngomong dah heueuh meureunna. Indra Brahma Bayu wa Yesidawala lain antepen paehan tuh paehan sidawala tuman nyaho kaing dewala henteu panggih ke kakara aing dewa Indra dewa naon dewa bulan aing kuring ge dewa naon maneh dewala tapi heueuh aing baru ngalenyap dewa naon sia ye lamun anjeun ngalunturkeun wibawa jeung kumara para dewa berarti anjeun digebruskeun kana kawah candra di muka tenang dewa kawah candra di muka ku aing dibedahkeun dipelakan mujair ku aing syatan sia kawah candra di muka pelakan mujair goblok atuh aing jadi nguseup nyaho kaing sa aing dewa seuneu ha diduruk wae saku seuneu tenang dawala dewa seuneu bagian aing ngagubuk bulanwir disaperot sa bulanwir setan disaperot bulanwir goblok sia aing dewa bayu dawala dewa angin aing tenang urusan dewa bayu bagian aing kebenaran aing mau tolak angin namun teu mati ku tolak angin di ku duit receh dikerok sak aing aing kurang ajar sok dawala tenang tingali aing ngamuk ka dieu kasurupan naon si dawala beuki dieu beuki kaharti sidawala meureun menta keadilan lain menta harta kekayaan tapi menta keadilan supaya adil dina kamakmuran makmur dina keadilan luar biasa wala selain ayo bos madar ahadanya sadawala dipaehan ku aing dewa seuneu mangga bade maehan abdi mah teu naon bangsat sok ngahina ka para dewa lain ngahina kuring mah nanyakeun anjeun karasa ngahina sok teh meureunan anjeun kalakuan iga kitu kurang ajar si awat woi sok kayang nyaho ribuan dewa kayak gini